Oke, pemirtub ya, pemirsa YouTube. Nah, kembali lagi bersama kita dua lanyet di ya. Bincarung ya. Bincarung ya, bincang-bincang di warung. Ya. Nah, kebenaran aya nama urang teh keur aya di warung Ceidahnya. Nu boga kebon samangka. Boga kebon samangka. Jadi ngaranna teh Warbon. Ya, warung kebon. Warung kebon. Jeung bisa kasbon. Jeung bisa kasbon eta. Jadi kasbon sekali ya. Gratis 3 kali dan betul. kontan tidak sama sekali. Rugi. Tapi sih orang sana samangkana nya. Lain bari jeung aya beritanan mah nu keur viral ya ayeuna-ayeuna. Anu di Sumedang teh geuningan apal teh bubur mutilasi. Mang Bilal. Mang Bilal. Oh, kamari diundang ku Pak Doni kamari. Ku Polres oke diundang. Kalau diundang. Jadi para pejabatnya merapat lah kanu keur viral. Bener kudu kitu jadi pejabat mah. Kudu Kayaknya momen-momen ieu nya. Istilahna lamun eta teh mah aku lamun ngecerik teh mah nepi ka beunteur-beunteur negeri ala eta mah. Rek ieu mah deket-deket ka pemilihan mah. Nya bener. Jadi boga jargona teh teu ngeunah tapi ludes. Ledis nah. Ledis. Eta lah pokona mah. Ngeunah berarti bubur Mang Bilal teh karena memang aya TikToker lah awalna mah. Dari bubur mah sarua lah gitu-gitu keneh gitu nya. Bubur mah meureun kitu we anger bubur mah nya. Ya, tapi kan meureunnan aya anu nyeun pirana mah sebenarnya mah ada keunikan ti Mang Bilalna sendiri. Eta keunikan. Bisa moonwalk geuningannya. Eta kan kelebihan. Jeung eta bahasana akrab euy ka pembeli teh. Jadi seneng humor gitu. Humoris. Jadi ngaluarkeun naon umur mah jokes lah gitunya. Mang Bilal mah jadi sambil ngaladangan teh sambil heureuy gitu jeung pembeli teh. Eta nu ngangeunina mah sebenarnya mah. Ya bener. Eta. Jadi aya kelebihan ieu lah. Matak mun dagangna naon nya kudu aya eta. Kudu aya gaya gravitasina lah. Aya gimmick. Gaya gravitasi. Kudu aya gimmickna. Siga di Bandung tihela geuningan aya anu nepi ka viral siput mengaku nya anu amek-amekan teh dagangna teh geuningan. Oh nya. Wah yang beri breng ditakwa geuning eta teh nya breng. Si katelna Katelna nepi ka dapan 2 poe teh rusak eta katel. rusak nepi ka kompor gas geuningan di eta blentrang di takolan lah nepi ka beraring eta teh. Nya eta. Tapi eta jadi daya tarik. daya tarik. Joa viral we di urang mah. Terus harita pernah aya Anu di Kosambi teh geuningan. Kosambi, Odading. Nya. Rasanya banget dah geuningan. Sempet viral eta bahkan dijadikan ieu dibere handphone harita ku gubernur ban. Dibere handphone. Ya. Sanat mang ada asridna. Ada londok. Oh, ada londok teh nya. Eta jadi sebagai diangkat oge hari depan. Diangkat terus dibebetkeun ban. Duta hari teh jadi duta hejo. Duta kuliner. Oh, duta kuliner. Kuliner hari ada londok teh. Harita. Ingat tak urang keur mimiti harita urang keur di gobat hari teh. Eta bintang tamuna teh Mang Ade, urang ngajemputna teh. Bener. Mang Ade eta Sempat viral kan eta. Sempat viral. Pokoknya loba lah nu keur ayeuna keur viral teh eta. Nu keur viral teh terus aya deui. Ayeuna teh si Jihan. Oh, anu budak leutik teh nu dionang ka TV-TV-nya. Eta budak leutik tapi ngomongna emang aku siga nu geus dewasa. siga jadi, kolot. Dina gerak, dina gerik oge si motorik teh juga geus dewasa gitu nya. Cenah teh balita keneh, tapi anu nu rame teh ayeuna si netizen teh jadi wah cenah ini pembohongan publik cenah. Saya tahu cenah ini bukan balita cenah, bukan anak kecil. Oh, gitu. Saya tahu ini cenah secara umurnya mah udah tua cenah gitu. Keun wae. Keun wae nya masalah eta mah. Kan da geus meureun hokina rezekina di dinya. Tapi da sebenarnya lamun dina budak oge aya sih tetangga urang oge karena memang gaulna jeung kolot. Jeung bahasa kolot mah di lembur lah. Nya di lembur urang gitu kan kadang-kadang si bahasana teh bahasa kolot we. Tapi keur di Sunama ya paribasa eta teh kokolot begog aku. Jadi can waktuna cenah. Nya keur usia sakitu ngomongkeun hal-hal anu dewasa. Obrolan-obrolan kolot lah istilahna.
Etanya tapi jadi kan kumaha gaul. Nah, naon ge Kang Aldo? benar. Kumaha gaul. Gaul jeung kolot misal nu anu sok nyaritakeun jorang, nu sok nyaritakeun kasar, pasti budak mah kabawa. Nya bener. Siga mengakonya gaul jeung ustad. Salah, Minimal bisa dan bisa ngaji. Gaul jeung tukang jualan motor. Bisa meureun apal spek-spek motor. Bisa nganyuk-nganyuk motor wae mah eta. Kana nganyuk wae maneh mah. Jadi loba eta teh ayeuna netizen teh jadi nya pro kontra lah. Nya ngaranna ge. Ngaranna ge meureun jelema nya. Beda pamikiran, beda pandangan Nah, gitu eta. kan. Cuma nya eta di urang teh euy cepet eta nana. Jadi aya gitu. budaya eta di urang teh nya. Urang teh paling Nu kudu dirobah teh pola pikir eta naon disebutna nu kitu teh. nya tong cedihan we. Nya eta nya goreng hate meureunna disebut teh. Cedihan kan ceuk urang oge. Oh, matak di urang mah lobana nu garering teh pan gering Gering hate nya panas baranan. Heeh. Nya Matak lamun keur orok, tong lobating di poe. oh itu teh. Halus pan di poe mah ngarajag-jag. Nya eta. Eta oh geura non tetangga meuli kulkas. Heeh. Nya Anu gering. tetangga nya tetangga meuli mobil nya anu setruk tetangga eta. Padahal kudu atoh. Mun tetangga misal boga meuli mobil, baru urang teh lamun enak naon teh bisa nebeng-nebeng beureunan. Doangkeun minimal mah aku. Heeh. Aduh alhamdulillah geuning ece mah gede milik. Geus kabeuli mobil, abdi mah aduh nih acan motor oge doyok keneh. Tah kitu kudu Doakeun tuh ece abdi singkat tepaan ku ece. Tah, eta halus mah nya. ngeunah tetangga oge, urang ka urang ngeunah oge gitu. Jadi meureun tetangga teh lamun rek liburan teh. Nya. Kana ieu urang mah tetangga teh sibuk we mun rek liburan teh geus manaskeun mobil. Heeh. Ai urang mah manaskeun sayuran nu kamari we. Siap-siap rek sarapan. Bener. Tah eta jadi mencek urang mah keun bae lah masalah jahan tadi. Jihan. Geus rezekina lah. Mas rezekina. Justru kudu disupport. Misalkan naon sih? Nu kieu we kudu viral. Cenah aya teh di nu komen mah kok nu kitu. Nu kieu we kudu viral cenah pira oge ngomong naon siga kolot gitu. Udah teu boga di kaleuwihan naon. Nah, disupport. Digali bahwa aya kaleuwihan bisa nari, bisa nyanyi. Nya Tah justru nu ngomong eta urang nu hayang seuri teh. heeh. Misalna naon cenah ieu nu bet kudu viral gitu. Oh, siap. Siap. Nonton, sok nonton. Aja nonton kieu ge mah nya. Make jeung kudu viral. Salah sahijina manehna eta nu komen eta anu ngapiralkeun. Eta teh Heeh. Ku komen eta teh sarua aja ngangkat. nya Padahal lamun teh mah hare-hare we. hare-hare we engke ge ieu sorangan beritana nya. Jika kitu ieu mah kan nu saurang ngomong kieu, nu saurang ngomong kitu nya terus kaangkat. Nah, eta justru ayeuna mah semakin digoreng, Nah, bakal eta. semakin naik. Eta, makanya Jadi ka ibu-ibu, bapak-bapak, lamun hoyong gancang naik, tah kudu pinter-pinter ngagoreng. Heeh. Nah, dialajar masak we ayeuna mah. Beda deui eta mah. Ieu mah ngagoreng kasus. Jika kitu, Nya, ayeuna kan kasusnya kasus terus anu viral mah kok gancang oge ngalelepna. Ketimpah deui, Betul. ketimpah deui terus gitunya. Iya. Jadi berputar. karena ya gitulah kalau di kita karena kayak banyak settingan sih sebenarnya. Nya. Apalagi kalau hal-hal politik. Ya, benar. Kalau Politis. misalnya ini lagi hot, ini harus ditutup nih kasus. Ya, Ada angkatlah kasus naon gitu kan. supaya bisa nutup kasus nu ieu. Gitu. Nya. Makanya yang banyak yang nu mencoba bahasanna ngabuntut bangkong lah. Nah, eta. Jadi tidak selesai gitu. Sehingga kasus Pina nepi ka ayeuna eta episode geus sabaraha ribu mah kok teu selesai-selesai geus sabaraha bulan. Tapi ka urang teu apa lah ya nama Teuing rek dibereskeun ting moal eta teh. eta. Nyakeun we lah Keun we eta lah, mah. eta Da mah. urang mah sebagai penonton. Rek kitu rek ieu oge meureunana. Gitu. Nganu penting mah nya sing keadilan ulah bergilir lah maksudnya. Ulah aya geseran gitu. Ya. Ulah keberpihakan. Nah, eta kudu sing adil na naon Sing ge, adil gitu dengan kan. lagi keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya teh ya. Eta bener. Ulah nepi ka urang gara-gara neangan keadilan urang kudu ka kuburan. Nah, kudu ke kuburan segala. Kapan keadilan teh geus maot mah kok. Keadilan itu sudah mati cenah Jadi eta. urang teh kudu nadra. Nadran eta. Mudah-mudahan lah bangkit deui. Keun bae bangkit dari kubur oge keadilan mah. Anu penting mah urang kahareupna meureun anak incu urang merasa adil. Tah eta. Eta nya pan urang teh tiap tahun mengaku digembor-gemborkeun. Siga kamari 78 tahun Indonesia merdeka. Eta
ulangan saukur jargon hungkul urang merdeka. Bener, tapi kudu karasa kurahaya. Karasa pisan kuduna teh gitu. Eta da ieu mah teu naon si urang model ayeuna misalna tadi subsidi gitu misalnya gitu kan ya model ayeuna teu aya subsidi tapi teu naon misalnya asal aya keadilan model para petani nya ketika menjual hasil tatanennya gitu ya hasil tanina sok ulah dimonopoli maksudnya dimonopoli itu kan kadang-kadang wani dipeser sakitu mangga henteu mah kan kadang-kadang gitu nya ketika tomat misal usum tomat tomat mah mangako kurang cocok lamun dimonopoli di monotenis mesti kan ada cocok di bola tenis tempo dijual kan jadi murah jadi gitu. murahnya karunya petani jadi teu saimbang modal ayeuna gemukna mah sok terus ketika ada yang iya misalnya subsidi di pemerintah pasti ngoceak matakna non misalnya kudu ada subsidi kayak gitu ya itu karena ketidakseimbangan sebenarnya mah lamun seimbang mah moal ya, terus kan urang teh malayar pajak segala rupa ge eta nya eta malah ayeuna pajak beki naik pajarekeun teh nya gitu eta kan eta nah itu disebut kemerdekaan atau tidak mengaku ya da ari pajak mah eta mah warisan di company lamun urang hayang merdeka udah hapuskeun pajak mengaku eta karek merdeka sih kana bener nya eta tapi teu naon lamun digunakeun kana pangwangunan tapi pan kasus korupsina edan-edanan Indonesia ayeuna eta jadi lobana masyarakat anu teu percaya kana mayar pajak teh na teh alatan eta sebenarnya mah eta da baheula mah masalah mayar pajaknya mayar we tapi ayeuna mah ada beberapa orang bahkan banyak loba gitunya malas cenah mayar pajak teh nu dilaluhurna ge cenah korupsi gitu ayo harita urang keur eta keur ngalapeut teh aing ngagorowok atuh ti luhur naon nyalakeun ka aing cing teh nu di luhurna korupsi aing teh ngalapeut teh cing urang teh nu di luhur teh para penguasa pemerintahan berenang anu yang punya kebijakan eta ongkoh sok disebut yang punya kebijakan tapi sok tara barijak nya eta mudah-mudahan anu pan rek usum pilkadra nya pilkadra ge sarua cenah pemilihan naon eta kepala Dracula jadi sok ngagegelan eta teh geuningan nyedot getih tah ge sarua nyedot suara pilkada mah nya pokona mah eta lah teu naon lah misalna aya non misal kenaikan kada asal adil teu naon asal adil we terus fasilitas urang teh merasakan gitu kan nya fasilitas ngasaan jadi karasa ku rakyat teh betul eta sigana jalan aralus harerang urang teh aduh alhamdulillah jalan ka dieu ngeunaheun tah berarti urang geus ngarasakeun kemerdekaan salah sahijina eta ieu mah pan gitu kadang-kadang urang teh jalan misalna komo nu ieu mah geuningan nu ka daerah-daerah masih loba keneh masih keneh lobanya jalan anu siga urang kamari manggung ka daerah itu teh ning mah Sukabumi terus kabeh ditu aya keneh jalan anu memang batuna segede-gede sirahnya kan ngeri urang ketika ganti mobil harita taulah sampai ka kitu lah mah pembangunan yang merata insyaallah lah upami ku masyarakat di ieu beureunya terus diingetan lah eta urang ngingetan ieu mah tapi lamun disebut pemerataan pembangunan yang merata cuma aku karena memang geus merata mah aku mulai merata ku maksudna gunung-gunung diratakeun bener ulah katingali ayeuna dirusak eta mah dieksploitasi no ngaranna teh eta nya dieksploitasi karena memang tong berlebihan lah nya tong berlebihan da urang ulah macam-macam jeung nu ngaranna alam memang non ketika geus murka mah gitu jago kuno kawasa ngan tinggal malikeun panangan gitu teh gitu eta langsung we berubah kitu emang aku lah anu penting mah sok anu baroga naon kamonesan gitu nya anu boga kaleuwihan maksudnya talenta eta dikembangkeun dari urang mah tongseun dirujak bener daena rujak oge payu geuningan di teangan komo keur kuno nyiram mah rujak bebek teh nya bebek bebek teh lamun make B mah aku lamun make M meri